A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain. Wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a wariddatu. Wa yubtilu lan ngabatalkeun hu ing tayammum ma opo barang yubtilu kang ngabatalkeun ieu ma al wudu'a ing wudu wariddatu lan murtad wa zawalul mani'i lan ilange kang nyegah qabla syuru'i ing dalam sadurung tumandang pis sholati ing dalam salat allati tayammama kang tayammum iya wong laha kadue salat wala yaf'alulan ora migawe ya wong bitayammumil wahidi kalawan tayamum kang sawiji fardo ini ing pardu roro bal fardon balik tah ing pardu pakot balaka wa malan barang syaa kang kersaya wong minan nawafili nyatane saking pirang-pirang salat sunnah allati dakhala kang manjing waktuha opo waktune nawafil qabla tayammumi ing dalam sadurung tayammum wa yu'idu lan ambalaini al mutayammimu sapa wong kang tayammum salatahu ing salate mutayammim intayammama lamun tayammum iya wong lil barodi karena adem au sholla atawa sholat ya mutayammim fi mahallin ing dalam siji panggonan yaglibu kang kaprah fihi ing dalam mahallin wujudul ma'i opo anane banyu. Alhamdulillah penting ieu urang ditakdirkeun kumpul neruskeun pangajian. Nah, meureun geus ditakdirkeun ku Allah urang teh penting ieu mah kudu ngaji. Jadi naon nu geus ditakdirkeun teu bisa dikukumakeun. Kajenteun arah-arahanna mah moal ngaji. Bakal namah moal bahkan geus bebeja sagala parela ngaji. Aduh, tapi na Allah berkehendak sejen cek Allah kudu ngaji sia akhirna ujug-ujug mengojan mawa iya. Tuh tuh emang judulnya emang geus ditakdirkeun kudu ngaraji peuting ya. Jadi alhamdulillah urang kabehan ditakdirkeun kudu ngaji peuting ieu. Nah iyalah takdir moal aya nu bisa ngarobah. Eta takdirna ulah sieun. Geus takdirna meureun urang jadi jelema beunghara teh tenang. Ku ari teu dahar ge. Nah iyalah takdir ti Gusti Allah moal aya nu bisa ngarobah matak urang belajar narimakeun takdir termasuk rukun iman anu kagenep percaya ayana takdir ti Gusti Allah tuh jero-jero nama atuh karunya ka urang teh ngan urangna henteu berpikir panjang ngarasula bae akhir. Nah teruskan pengajian kamari
masih nerangkeun masalah tayamum. Beres tayamum ye geus tayamum Ki Zaid. Na ieu aya eueuh anu mantak ngabatalkeun kana tayamum. Aya naon bae anu ngabatalkeun kana tayamum? Wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a wa yubtiluhu jeung ngabatalkeun kana tayamum naon ma yubtilul wudu'a nyaeta perkara anu mantak ngabatalkeun kana wudu. Mun urang boga wudu kiih batal, na ieu ge ketika tayamum kiih batal. Mun urang boga wudu hitut eta batal wuduna. Nah ketika geus beres tayamum haju hitut eta ge sarua batal tayamumna. Urang mun boga wudu teh mun lalaki teh mah nyekel awewe goer mahram eta teh batal. Nah ieu ge sarua ketika keur tayamum beres tayamum noel awewe goer mahram nah eta ge batal. Jadi naon anu ngabatalkeun kana wudu dina tayamum ge sarua. Jadi sarua kos boga wudu bae pembatalan tayamum teh. Waridatu kaduana nyaeta murtad. Naudzubillah. Gizaid beres tayamum barang beres tayamum teh nyana nekadkeun bahwa eueuh anu nyiptakeun langit jeung bumi murtad. Teu percaya ayana Allah murtad. Nah eta tayamumna batal. Beres tayamum diajak asup Kristen batal tayamumna lamun murtad. Wa zawalul mani qabla syuru'i jeung katiluna anu ngabatalkeun kana tayamum nyaeta zawalul mani'i hilangna anu nyegah samemeh ngalakonan dina salat. Kos kieu ya Ki Zaid nyana teh tayamum nu mantak tayamumna karena eueuh cai geus neangan ka dieu ka ditu eueuh bae geus berarti tayamum. Barang beres tayamum nyana teh nyaho karak endek takbir tapi encan takbir. Karak rek takbir teh nyana inget horeng di belah dinya aya cai can pernah parem. Aduh nyaho nyana teh di dinya aya cai. Nah ieu batal tayamumna lantaran Ki Zaid teh yakin di dinya teh aya cai. Nyaho geus aya cai pan Ki Zaid teh tayamumna karena cai. Ki Zaid tayamumna karena cai haju rek salat teh aya cai. Nah eta batal tayamumna geus teu jadi ngalawudu atuh salatna lantaran geus aya cai. Atawa karak nyaho doang tuh nyaho mobil cai datang misalkan nyaho dihitung geus aya cai tah eta batal tayamumna batal sebab naon can dipigawe salatna. Nah eta pembatalan tayamum. Masya Allah ieu tayamum teh jarang aya nu make teh jarang. Lolobana mah kodo guys. Lihat sirah saya teh kodo guys teh salat. Jarang aya neangan taneuhna ge kuari mah geus komblok geus diaspal tuh eueuh kuari mah
Untuk acara baheula mah loba keneh taneuh berdebu teh anu sok aya undur-unduran. Baheula mah ditiupan make sedotan. Bus bae kabeungeut kabeh debuna. Geus eueuh hese kari mah. Tah. Nah ya ketika urang tayamum rek salat zuhur haju encan batal tayamumna kari-kari rek salat asar ieu meunang apa henteu Kizaid tayamum karena eueuh cai airna tayamum terus salat zuhur geus beres zuhur teh takebal datang asar sanggeus asar datang asar teh cek Kizaid rek langsung salat asar bae jancan batal ieu tayamumna. Nah ieu meunang henteu satu tayamum dipake dua fardu. Wala yaf'alu bitayammumil wahidi wala yaf'alu ulah migawe fardu ini kana salat fardu dua bitayammumil wahidi dengan satu kali tayamum bal pardon pakot balik tah kudu hiji fardu hiji tayamum mah. Jadi tayamum teh hanya untuk satu salat fardu. Izaid rek salat zuhur eueuh cai tayamum beres tayamum salat zuhur ketika asar tayamum deui teu meunang satu kali tayamum dua salat fardu teu meunang. Jadi satu tayamum satu salat fardu. Lamun jeung salat sunah meunang teu wa masya aminan nawafil meunang salat sunah mah meunang. Yang penting allati dakhala waktu qabla tayamum anu geus asup waktuna samemeh tayamum. Geus asup waktu zuhur berarti salat qabliyah zuhur ge geus asup. Nah ieu ketika Kizaid tayamum meunang salat sunah qabliyah heula haju salat zuhur haju salat sunah ba'diyah. Nah meunang sakersana ai sunah mah sadaekna teh mun daek lobana teu ja fardu ge fardu we fardu amat mah asana hese urang mah ngarahana fardu bae anu sunah mah ditinggal-tinggalkeun bahkan bahasana urang mah lah sunah ieu waduh bahaya eta ulah ngabahasakeun karena sunah imbung bae lah. Nah ayeuna kumaha lamun misalkeun Kizaid teh salat zuhurna lain make cai salat zuhurna lain make ngalaudu tapi karena make tayamum nu mantak Kizaid tayamum tiris mun ngalaudu mah tiris jasa teu kuat geus mending make tayamum belah cek Kizaid teh. Tah ieu kumaha wa yu'idul mutayammimu jeung kudu ngabalikan deui si Kizaid anu tayamum ngabalikan kana naon salatahu kana salatna nu mantak salatna tayamum teh in tayamamalil barud lamun tayamumna karena katirisan lamun tayamumna karena tiris lain karena cai. Jadi Kizaid mah rek salat zuhur teh tayamum batur mah ngalaudunya nama tayamum barang ditanya sia kunaon tayamum aing tiris jasa lamun kena cai wudu tiris jasa tiris teu kuat awak teh tiris doang sih aing muriang mah teu atuh tiris we tiris lamun kena cai teh. Nah akhirnya tayamum salat zuhur. Nah ieu salat zuhurna kudu balikan deui ulangi deui lamun beak waktuna atuh kodoan artina teu sah lamun tayamumna
karena tiris haju salat zuhur teu sah tah salat zuhurna. Au sholla fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma'i atawa kizaid sholat dina tempat anu mana eta tempat teh yaglibu fihi wujudul ma'i geus biasa aya bae cai mah kari-kari kizaid tayamum bae tuh seperti kizaid ulin ka Talaga Sari. Di Talaga Sari mah aya bae can pernah kemarau, can pernah eueuh cai teh aya bae tuh. Barang kitu Ki Zaid teh tayamum bae nya nama gara-gara di imah doang eueuh ge tuh. Tayeu kudu balikan deui salatna lantaran dina tempat anu geus biasa loba cai. Tuh cek Ki Zaid eueuh alain eueuh eta meureun teu diteangan. Mantak rek tayamum karena eueuh cai teh syaratna kudu neangan heula. Teu bisa dikatakan eueuh lamun can neangan. Teu meunang mengatakan eueuh lamun encan neangan. Tah urang ge atuh ulah ngomong eueuh ulah ngomong teu bisa usaha bae heula. Nah gitu. Nah, babun najasah ke pembahasan najis kadituna beres tayamum. Beres tah kadituna mah masalah najis jeung cara ngilangkeun najis kumaha. Nah, mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur. Wallahu a'lam bishawab.